Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya nama bagian lombanya di Bumi Ageng, Pagerageng, Tasikmalaya. Alhamdulillah hobi orang aya naon teh aya wadahna aya nama. Bisa disalurkeun di hiji perlombaan di Bumi Ageng nya Lur. Alhamdulillah. Aya lokasina Lur. Ya di bumi itu ya di lokasi Bumi Ageng sareng ya para peserta pamelon sejenanya atas saya Lur. Mudah-mudahan kenging agengnya Lur juara lah, inti nama silaturahminya. Sip, dipantau terus. Tah Lur, ieu teh pamelon hungkul Lur, sip lah. Ya. Sip Lur lah. Mudah-mudahan mah. Tah ieu nya tong hilap di subscribe nya ye. Channel teh jejak si Edun, sip lah, salam satu hobi. Tah Lur ieu lokasina Lurnya. Teu beuh kapal ditu rada leganya. Sip awang toong lah kapal ditu. Daftar ulang senalur ya. Ada daftar ulang ya. Lasir beh ya daftar ulang gitu. Sip. Sirbeh kena tangan. Tah namina ieu sirbeh teh Atang ngaranna teh. Si Atang ngaranna teh. Tah. Ieu ti Jamanis. Sip lah. Lur. Nah. Abi nomor 4 nya. Mudah-mudahan kenging lah ayeuna urang teh. Tapi da anu penting nama silaturahmi urang teh sama. Alhamdulillah aya wadahna kangge pecinta ngurek ya Lur. Atur nuhun Pak Haji Taufik Faturrahman, Pak Iwan Tintaraga sinaran Pak Gubernur urang Sedayana Jawa Barat. Ridwan Kamil atur nuhun pisan. Wilujeng tahun baru 2020 hiji. Sip salam hobi di Tasikmalaya. Tah Lur ieu lokasina cenanya tuh. Kapal di ditu teh ageng keneh. Lega keneh Lur kapal di ditu teh tuh. Sip tuh. Ieu teh tepatna di caket ieu lokasina teh Saung Batu. Ah nu mapagna ge ieu Kenang Penca Lur, aduh. Meni reueus nguping Kenang Penca. Tah ieu para peserta hungkul Lur nya. Pamelon hungkul Lur tuh. Masih kene daftar ulang. Sip. Jaga jarak aman Lurnya. Lur tos kenging Lur. Iya, daftar ulang. Keresek badak. Siap lah. Cacing loba, siap mateuing gitu. Siap lah, siap tempur pokoknya. Keagehan nomor sabaraha? Tah 29. 29, siap lah. Penghilapnya di subscribe channelna ya. Jak si Edun siap. Orang sami panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala anu paratos nakdirkeun urang sadayana dinten ieu tiasa kentel ngariung barempagan di Desa Wisata Bumi Ageng kawas sami-sami ngalaksanakeun acara nu tos dirancang satu acaranya eta lomba ngurek marbutkeun hadiah kami Ieu Bintaraga sareng trofi Gubernur Jawa Barat empah anu rame heula kana ieu acara. Mungkin sunting atur nuhun karena audnya tetapi karena respona ieu acara
rupina salayu sareng waktos anu parantos dirarancang ieu acara urang sami-sami buka wae ku aosan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ieu acara lungsur langsar kalayan kenging bimbingan ti Allah Subhanahu wa taala janten acara anu ngahibur tur adu mangpaatna. Para akan-akan acik-acik bapak-bapak pataran itu salebet sadayana tasumpi sadayana salajengna supados tinyang kaya waktos urang sami-sami regepkeun biantara pangbagea sareng biantara atarapi arahan kanggo ieu acara anu baru dibagikeun ku penggagas sareng anu kagungan Desa Wisata Bumi Agung kersana Bapak Dr. Agus Haji Taufik Faturrahman. Urang sami haturna sang kanggo dikeun biantara. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Agung Payun, urang sangakeun puji sareng syukur Gusti Maha Kawasa anu parantos nasihan nikmat ka urang sadayana. Biasa diumum pulung di Desa Wisata Bumi Agung dina dinten Cangra, mudah-mudahan terhujan. Amin. Shalawat wa salam urang sangakeun ka junjungan urang Habibana Warbiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam liwah kulawargina para sahabatna tur umatna anu kumuladang di alam jagat pamanangan. Para oge sadayana simkuring sering janten ketua panata caragara, ketua panitia neme ayeuna ieu peserta ngarang kolornya. Dan naon da lobang ngorak ieu nya. Monya lobang ngorak ngojar gitu kan. Bingah pisan itu teh. Janten sigana hiji-hijina neme ayeuna aya lomba ngorak merebutkan hadiah artos serang piala ti Pak Gubernur. Keprokan tuh. Ai lomba ngorak mah sering. Nah itu tuh piala ti Pak Gubernur. Upami teu usum Covid kieu mah. Tangta suping Pak Gubernur teh. Salam ka sadayana saurna. Nah acara Pak Haji bet sigana wawu harapan orang pegerakeun ibu atuh lihat. Jantan Ibu Atalia teh putrana Pak Ahmad Syarif. Ahmad Syarif itu orang pegerakeun. Pak Haji nyobat sareng mertuana. Ai minantu pan eleh ku mertuanya. Dan Pak Haji cekak na WA nyeukeun piala di pasiehan tah. Itu piala impornya jangan piala cek-cek ya. Khusus kalau orang para saehu lomba ngurek. Naon margina simburing Desa Wisata Bumi Agung ngayakeun kegiatan teh. Ieu kan geriganana desa wisata dina budaya gitu kan. Urang kedah ngawanokeun ngamurang kali ieu tradisi karuhun urang teh. Henteu nuang lauk hasil di tukang sayur, tapi aya proses. Ngurek, nguseup, ngecrik, ngabubu, ngajujulnya. Budak lain apa? Harapan teh di geria, geus lauk teh di supermarket, di pasar. Tah si kawano karata di eta teh. Ieu salah sahiji tujuan di olahraga ningkatkeun kearifan lokal, ngawanokeun barudak karena budaya urang kapungkur gitu kan. Dina grup tos dibewarakeun ieu balong teh kirang langkung sabau 600 tumak. Ti waktu di Damal teh Serang tahun 80 teu acan aya nu murah. Insyaallah pamil bulutna teh di masker mah. Bakal marujo. Kamari ge aya ieu waktu nacepkeun bonero pae nu lubang aya di dieu. Nu kabur di dieu tah kantos karana jajan urang simpen ieu tujuan teh kanggo ngarakeun silaturahmi nya. Da ari hadiah mah kumaha amal-amalan urang. Nya kumaha kan di lapak. Saurang kabagian 4 meter kemungkinan. Aya nu teu kabagian liang nya. Ulah sirik, ulah eta da.
Murid orang ke daras karena dosa orang, oh bisa Allah itu jadi berliang. Si inget teh. Akhirnya orang daras lah. Akhirnya sana Pak Haji mah itu minimal 2 tahun sekali. Dan Agustusan, sedang tahun baru lah gitu kan. Kamari Agustusan kan belum mantan-mantan Persib, gedenya coba tiar. Setahun 2 kali maksudnya. Ayo ke Hoyong mah, seminggu sekali. Ngan dulu tak kalau itu kan ya sudah. Tuh, binaan tuh Pak Haji Deden teh mantan pemain Persib. Urang terus pelanggarannya. Kuat hayang narik. Tah sirbeh aya wae ya, ngintil wae sirbeh. Telu hadir. Salam satu hobi. Aduh, Lur kuring teh nomor 23 ting belah mana lur kewang tingali we nya. Saurna teh puluhan mah palih ditu. Tah 13-an mah kapalih ditu wang pilari we nya lur. Mudah-mudahan mah kenging lapak anu saya lah. Amin. Mudah-mudahan seur ieu nya di dieu tuh seur wargi-wargi anu narongton aya. Ih pinuh nya lur. Lur. Modal 18 paling dieu nya. Hari 23 paling mana? Paling dieu. Alhamdulillah abi di dieu. Cenah ye abi teh ngimpen teh di palih dieu. 22 tah lur. Abi mah di palih dieu lur. Sip lah. Tah ieu lapak kuringnya. Mudah-mudahan mau di dia tuh aya babon lah naik. Tah lur tong hilapnya tah dina aceukna gaya tah jak si Edun ya. Erek menaik kita ge lu penting mah nyalurkan hobi. Siap, salam satu hobi lah. Itu Sip lah.